barunya aya ngapung ngawang-ngawang teu make kutang. Beki ruksak sok kumaha MC-an bejakeun urang arti di Jakarta. Jakarta. Heeh. Apal maneh? Saha? Jaja Miharja. Ya. Hah? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Heeh, Jaja Miharja. Apa ka Roma Irama? Roma Irama apa? Terus ka Meggy Jet. Apa? Terus ka Mansur. Apa? Terus ka budakna Mansur sa? Irfan. Irfan. Apal maneh? Apa? Murid sa eta. Murid maneh? Aing nanyakeun ke sia. Sok bejakeun ku maneh. Hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia. Digantian ku aing ngomong wae sia teh. Topi basuh we. Atuh da semanginyo meuning. Baunya. Oh aing geus bosok bau. Hadirin yang berbahagia, kita sambut seorang artis dari Jakarta. Inilah dia Jaja Miharja dalam sebuah lagu. Nanti Astagfirullahaladzim, apa karena lagu baheula sia mah? naon aku? Dalam sebuah lagu. Bejak. Ya Allah, lagu dengan lagu. Mana kieu? Dengan sebuah lagu. Ngomong juri kayak kikiran. Lagu naon sia teh ngomong atuh? Cinta sabun mani sia teh. Ye, pantesan teh boga pamajikan da. Naon sia teh? Bogona kana sabun mani. Judul lagu sia teh. Dalam sebuah lagu Cinta Sabun. Saat teh. Hah? Saat. Anjeun. Jaja Miharja diwakilan ku air nolol. Bae, aing ngoreng-goreng ge sora sugana keuna. Aduh, Nyai dengarkanlah. Ngajar redog ge mun aing mah keprok-keprok atuh. Lain dipaksa kitu. Naon? Lamun ieu hayang-hayangnya bawa nyanyi ku maneh. Kumaha contohna sih? Model ieu. Lamun cek wing aduh pasti itu teh nyebut teh. Nyai, pasti kitu nya. Jawabnya. Walah. Ya tingalikeun. Aduh. Dengarkan. Teu, kitu siga kitu. Kalau ieu jeung Pak Beuli tinggal kabur Pak Beuli tu aing. Oh, atuh ulah dikaitkeun kana huntu. Sejuri, itu mah kana huntu. Oke, itu jadi contoh nanti kul diajak. Heeh, tinggal sekali deh sekalinya. Tarik. Aduh. Dengarkan. Oh, apal aing atuh kitu mah. Bu siap nyanyi Bu, siap abdi Bu. Siap nyanyi Kajun, Bu mah aing teh maksa sih teh. Siap. Eta budak hiji. Budak sabun, budak aing dicekek ku aing. Aduh. Sabaraha urang? Nah, tadi sada ka aing mah. Koslet kitu. Cik kumaha contohna ka mana? Kabeh tingali kurang. Aduh. Dengarkan. Oh, kemana maramenya ay? Baik, aing bisa. Aduh. Laila. Nai. Kesel aing. Beda atuh ku maneh. Ieu lamun cek itu teh ulah Mana mamanya tuh aduh hahaha nyai. Kesel aing mah lieur. Kabehnya. Tah kitu bedaan ku maneh. Jadi sip. Cing saranget ke urang oge. Tah kitu. Kesel sakali di hahaha di bom ku aing. Ulah. Aduh. Naon? Meni kompak aing mah ih. Naon? Kan ka maneh mah nyai aing nolol. Siapa ngabedana salah tuh? Lain. Sama mana salah tong nolol nyai kitu keukeuh anger nyai terus kadina teh dengarkanlah kitu bener. Sip. Cinta arek Geus bejaanana. Geus. Iya tah.
aing ke belah ditu manolol ke belah dia. Aduh. Ohan, naon boki parah. naon Mending kene nolol. naon Ari ieu mah gero. Naon? nang aya Naon sih teh? Naon rek minta naon maneh? kakak jangan ngajar ada gua ini nu dua mah Ya Allah Gusti. lihat puteuy hareup saya Anu mana sih teh? tah lihat puteuy Gusti, oh nu baju hejo, tadi meureunnya saya teh ngincer. Kabelah ditu atuh saya teh ngomong teh atuh. terus saya cengiran mah teh Lain mah ditatap mana teh atuh? lain kadung dikeluarkeun aing ti rumah Nah, aku sakit mah gitu. jiwa Nah, aku mah gitu. oh suka teh geus cager saya teh cengiran sorangan Gusti nu agung cik atuhan, tingali da artis teh teu galeulis ya teh dareun beuki jeung dihina wae. tuh saya cengiran mas Alam atuh. nya mana ge kesalnya Kesel aing atuh da. Loh mun aya soraan da kieu mah gibrig atuh. nyi Alah eta ngomong sing ngomong sia teh. kan bae dadaekeun Lain ku masalah daekeun sia teh. Eta teh woi. Si jurig merasa di ieu ka korowot saya teh bleguk nyerieun we bae nyang kewe ku Hendy Plus ku Hendy Plus dina biwir atau mau bisa ngomong sia teh. nya nyi Heeh. oh ayahna we sia teh Aduh. ayahna dah ulah cengiran wae maneh teh sok ngalagu Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Atas. aduh alhamdulillah Gusti Agung lihat putih gak bisa nyanyi nyanyi sok ini sampai korek tuluikeun heula aya nama mana heula atuh hah moal bae moal mah situ mung Ih, pala wargi naon? mung diasaan Naon? situ mung diasaan Nama daekeun atuh contoh-contoh nu geus oge sia teh cilaka. oh be aku si itu awakna teh dua nana geuningan Gus Tinu Agung. Baiklah. Oke, kelak. Maknya sia teh cucu Cahyati kikituan. Cucu Cahyati mah kudu make dari samping. Ya heeh. Baiklah hadirin yang berbahagia pada malam hari ini karena cucu tidak mungkin datang. Kami ada gantinya oleh Kang Ohang dan pada malam hari ini akan hehehe cucu. Maknya ya cucu Cahyati diharudum sih teh. Disampingkeun. Ya Allah ya cucu mun belet pisan Gusti nu Agung. Naon? Mana? Aduh mana sih Tarsan? Tarsan keur ngora. Duh ya cucu Cahyati dangdar menilila. Gusti jeung cucu Cahyati dempes di mah susuan. Aduh. Pakai naon sih teh? Pakai naon? Alah. Pakai jeung tari Bali si bantu. Geus cing nya kada cucu. Dan geus terus beres teh acan. Aduh, Gusti eta imit milih pindah ka gigir sia teh. Lepat naon? disuntik silikon karena dia Jadinya sok ya sok cekalan mikna. Ya balik kepada dirinya berbahagia pada malam hari ini kita kedatangan seorang artis dari kota Jakarta. Inilah Cucu Cahyati dengan sebuah lagu. Naon lagu teh? penonton
dengan sebuah lagu penonton. Cucu silakan. Hei. Lempang cucu. Menyang gedik siapa tuh? Jika awewe anda lemi. Ya. Silakan cucu. Asik. Cucu langkung teuing cu. Palih dia sama nyolokan bujur da mana leuwih teuing lompana tuh itu ngarenyet aing Gusti nu agung cucu saya palih dia cu nah gitu ya silakan cucu bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya aya suara cucu ngagerem sih teh